sok ngomongkeun sok baeud sok maseaan risikona teu janten perkawis. Kangjeng Nabi ge dakwah di Mekahnya supados jelema iman ka Allah jeung ka Rasulna nya ka mantena teh. Pan loba nu malik teu suka duikeun ka ditimul Kangjeng Nabi mah ku batu. Salajengna ku senal. Bahkan jalan anu sok dianggo mapah ku Kangjeng Nabi lamun bade ka masjid teh diamparan tai onta kokotor nu sanes nya diampar ke sodos kaganggu jalan Kangjeng Nabi. Diusir pan Kangjeng Nabi. Nya ditimulan. Dipitnah Kangjeng Nabi. Teras diawon-awon nami Kangjeng Nabi teh. Nya dihina Kangjeng Nabi teh. Tuh, Kangjeng Nabi ge risiko amal ma'ruf nahi munkar. Nya umatna ge lamun aya anu amal ma'ruf nahi munkar gitu. Teras aya nu kitu nya geus aya conto ti Kangjeng Nabi. Ngan lamun kuyat beuki rajin we amal ma'ruf nahi munkar teh. Di samping ngabebener sorangan teh tuh sok kersa ngelingan ka nu sanes bakal mulia. Kangjeng Nabi ge dimulya-mulya duikeun ka poe kiamah. Di pentas syafaatna geus kiamah teras ka ditu. Nya tah jami anu amal ma'ruf nahi munkar walaupun di pikangewa tapi tuluy we tangkena bakal mulia. Itu nya kade yo. Nya ieu kawajiban jalma mukallaf bila mana ningali jelema ningalkeun kawajibanana tah kurang teh kada direreskeun ulah hare-hare. Pak, naha bobo wae pada melantai di bumi. Aiteun atuh pangawasan nah ngagoler. Punten abdi ningali salat apa da ramo sugan ditikahkeun bari apa teh sehat. Tuluy atuh sirah sugan dikopeahan bah kopeah gaduh buuk panjang rambut da teu sah atuh sujud bari tarangna kahalangan ku rambut. Pan kahalangan ku rambut mah da ngilu berarti kababawa teu sah. Kusabab sujudna kana kana barang anu kababawa. Sakitu atuh pa mending pangaosan. Sugan we atuh. Aya berkahna urang teh ku pangaosan. Gitu. Tah kitu urang teh ulah hare-hare. Kolot cicing bari ibadahna teu bener teh baeud urang ngiluannya cicing. Ulah ngomong. Atuh budak doraka cenah nu kitu mah. Kakolot kumaha wani nitah pangajian. Justru budak nu hare-hare nu doraka mah. Nya. Tah budak anu soleh teh cirina anu ngadoakeun ka ibu rama. Lamun geus maot mah ngadoakeunana teh atik Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kunyodakohan nya. Atau ilmu nu manfaat ngocor. Keur hirup keneh mah ngadoakeun ibu rama teh doa abdi mana ngajurungkeun siti ngelingan Pak pangawasan. Mak pangawasan. Di guru ku abdi mah da we budak. Bisi moal nampi aya kitu mah ka guru ngaos. Ngupingkeun kateranganana sugan lebet gitu. Tang kenapan aya katingal mah pangaosan guru ngaji teh bungaheun. Teu urang lamun aya perlu, aya pangabutuh, aya kahayang. Naon da pasti bakal butuh. Pan urangna sok hadir pangaosana geunah. Gitu, moal kagokeun. Lamun urangna eueuh, urangna butuh, tuluy ituna mungkeun ngaladenan, pan urang teh nahnya ka urang teh mun kitu sidikeun urangna tara daek kadeuketan. Kitu. Urangna nu licik ari itu kudu datang ka urang. Waktu itu pengajian urangna tara daek datang berarti nu licik mah lain ajengan tapi urang. Gitu. Tah, teu dosa bahkan sae. Lamun cek kolotna teh nyata lamun pangaosan teh cenah lamun salat we sok sangsara. Satuina lamun pangaosan oge sok sangsara. Urang teh jawab sakumaha nu atosnya eta teh pamurtad babasa kitu teh. Naon hubunganana sangsara jeung pangaosan, naon hubunganana sangsara jeung salat. Sidikeun salat teh ngawaris beunghar. Pangaosan sarua beda menang keresek gitu.
nang kopi itu nanaon teh cicing di imah mah naon gitu sare loba masalah naon gitu atuh lamun ajengan apaleun mah salat pangaosan ngawari sangsara mah daekeun itu berarti ajengan sakolong dunya teh bakal sangsa tapi henteu gini atuh baroga mobil baroga imah baroga motor anu tuh apa malesan gitu tah keur hirup ngadoakeun ibu Rama teh doa bimana ngelingan pangaosan apa itu waktu tuh 2:30 bisa tacan salat si poho tuh salat gitu oh salat wae sia teh muni ngomong wae bisi poho gitu pandai ka abdi pan ngaos nya tuh salat abdi mah pan alhamdulillah ngaos salat ya ari apa ari emak kumaha ieu teh gitu nah itu tong hare-hare nya sau ieu di piwarang kanggo jami mukalaf aya kawajiban nyata miwarang jami anu kurang katingal sok ningalkeun perkara anu eta perkara teh wajib dicumponan ku jalma mukalaf model salat gitu najan ngalaksanakeun tapi rukun jeung syaratna teu dicumponan tuluy kudu pangbatalanna ditebihan ieu mah kadon dilaksanakeun ku sabab teu apal ilmuna cik urang ngaos kitu geus tutup poin ngaos patan kawi situ nampi ka guru jikira kitu atuh ngaos gitu gitu ngaos pamustunganana mah ieu mah karena ngawas berarti wajib ngararaos awayati gitu atawa nyumponan ieu mukalaf biha kana arkan wasurut ala ghairi wajiha netepan kana lian perjalanan